minta mekin ke si emaknya mau ya taga mekin. Bukan bogaun mekina. Guna nahon si mana ganingan? Bis. Dak di dapur naon dak buk bekrak dak. Iya abi mak. Ya keur naon, Pis? Minta mekin. Hah? Nyama atau bukan mekin? Coba itu mah segala digubug, aing mah aya asin dicomot. Dang udah ngeunah. Sugan aing teh ucing buk bekrak teh bermamaan sapu banyak digebuk. Naon eta dincot. Astagfirullahaladzim, mecin saencrotnya uyah saencrot. Cengek asinnya boga kejo namanya Boga. Allahu akbar. Nyama lo mekin lo ya. Nya kumaha ieu hirup aing mah kahareupna jelema kieu teuing. Teu boga duit yang meuli mecin uyah. Boga mah atuh meureun minta mah ka warung meuli. Lain teh boga aing ngebangun mah ieu mah. Tah duit teh pake meuli cet, bangun cet ieu tah, cet buuk bangun heueuh nya. Pan duitna imut. Ya, bangun heueuh beuleugeuna eta jelema Gusti, ngagaya we diheulakeun aya ngelebok mecin jeung uyah mentaan ka inu. Ai kieu teh majar maneh diencrot-encrot geura. Goblok duit eta sabaraha obat nu kitu teh? Teu sabaraha mah. Hargana eta sabaraha hayang nyaho? Ya 150-an. Tuh, coba mun kana mecinkeun keras kana uyahkeun mun satreukeun mah dibalanyakeun. Geus meuli ku sorangan aing mah teu boga duit nu kitu mah lain. Lain teu boga duit nu kitu mah mentingkeun eta we nya. Artis mah di kitu-kitu ge laku ka duit, ai maneh kana naon lakuna. Da hayang mah tadi kieu-kieu. Wah, jeung mantap ka itu entong. Tong ieu entong suka cokot entong aing mah lain teu gablek duit nu kitu patus mah lain.